Nah gitu jadi sami bilari we pagurun anu caket lah seret teu nama penyalira lagi cobian tah gitu atuh wae misalnya keueuh wae yang gede mangga ka ngacarang RT hiji RW 5 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojong Loa Kidul gitu gitu bilih teh anu caket ka dieu we. Iya mah nguping-nguping di lagu sih. Salian kita teh memang sok ada melan celempung, karinding. dasar Rada lebat deui kan. ai sareng mah kieu nya eta teh secara teu dihaja mang oge sareng mah 8 tahun kapengker sareng mah gitu mang teh ngawulang di Padepokan Kisuna Ngalalana di Sukamenak di Rencangan karena sadanya teh anggota Dewan Kabupaten Kapungkur mah anggota Dewan Kabupaten Bandung. Ayeuna mah terus janten anggota Dewan anggota DPR RI anjeunna teh ayeuna mah terus 2 periode. Karesan Kapungkur teh di ditu teh salianti pencat teh nomor 1 malahan mah kesenian dina awi nya celempung karinding jeung sajabana gitu. Secara sengaja kieu rencangan teh. Kurang sebatkeun namina nya. Yeah. Bapak Ahmad Najib Kodratullah teh Kapungkur teh kieu. Cing sama bisa nya nu kieu. Karinding Kapungkur teh gitu. Diulat diilik sedangkan mang nyarea can pernah ngarawut aja. Tapi harita kumang insyaallah bisa. Nah bet kitu heuda Gusti Allah pasti ngersakeun mun cek urang cek Gusti Allah jadi ya jadi intina mah gitu banyak insyaallah bisa gitu. Wih tadi itu dicanak ya karinding diturutan nepikeun ka jadina hiji karinding tapi teu soraan jeung mang kumaha carana sakan aya soraan dipilari deras kitu nya adugi tina 20 kali percobaan hiji aya soraan bari teu bener gitu eta ge nu lainna potongna teu sabar nyeuna gitu dipotong tah eta nya teh sejarahna ti ditu sareng-sareng teh Sukamenak nya alhamdulillah dugi ka ayeuna ge masih keneh ngeureuyeuh masalah ngadamel karinding celempung alat musik ramah jeung sajabana terus pernak-pernik tina sagala awi we lah intina kanggo nyambung hirup lantaran mang tadi teh penjama sanes mata pencaharian ngan ukur hobi mang gitu nya ibarat mah jeung keamanatan eta ngukur ngamu mulai lah pencama gitu intina mah tah ayeuna masalah celempung mah nyata kitu nya alhamdulillah gitu dugi ka ayeuna masih keneh ta can liren eta mah gitu nya masih keneh dugi ka ayeuna sareng-sareng mah rada nyebar gitulah. Serius termasuk iya udah linek baheula mah gitu zaman awi teh. Gitu. Sama lingas. Rada lingas anu. Rada lingas. Nah, memang nya Kapungkur pernah ditarusin ku hobinya. Nah, mah teh pengrajin gitu nya, celempung karinding. Nah, teu bikin grup gitu tah. Kieu ya. Ari ya rada iya masalahna misalnya mang teu nyeun grup cenah gitu padahal mang mal tiasa gitu makena tiasa jadi mang teh ari grup mah tos nganomor hijikeun penca sareng mah kitu nya teras kaduana da pengrajin mah moal pareum insyaallah satungtung aya nomor yogikeun moal pareum pengrajin da grup mah geuningan nu diangkat sareng wetan oge ieu bubar nyindiran ieu mah gitu alain nyindir bukan ditanya bener malah nek salah cicina nya anu ngalih ka ditu ibaratna misalkeun nya ngabuka nya alhamdulillah nya pun adi keneh di Banjaran muka di ditu alhamdulillah gitu nu diangkat sareng mah ayeuna tos teu kadang sora takolna celempung gitu nya takolna karinding tos teu kadang di aya 2 grup pada hama di Kapungkur teh gitu nah imang masih keneh ngeureuyeuh we alhamdulillah bika ayeuna teh gitu. Nah, gitu. Sekarang dia kan ayeuna teh nuju itu sanes negara nya, dunia gitu nya. Kakeunaan ku wabah musibah corona gitu nya. Anu karaos dina dampak efek corona teh dina bodina silat, bodina pengrajin celempung, nah aya dampakna gitu karaos. Ai saresna mah dampakna mah seueur pisan. Khususnya kanggo senimanna dina penca mah
tukang tepak, tukang tarompet. Memang naon hampir 100% teu aya nabuh pisan gitu. Tah watos pisan anu ngagantungkeun hirupna dina widang eta, 100% dina widang eta gitu nya. Tah ari mang mah alhamdulillah dina karinding mah panginten anu karos mah ti sabaraha sasih we lah gitu nya. Sama sekali buntu bisa. Ngan keresan aya naon nantinya sebat kerencangan tiasa, sebat kendunungan wae tiasa anjeunna gitu nya. Pamuntangan mang ya eta mah duin ka terakhir kamari aya proyek. Jadi anjeunna teh gitu. Memang cenah Kang. Ieu teh celempung 62 set udah ruas mang teh. Kudu beres 40 dinten. Ruas 62 set ku 40 dinten. Da can pernah umur-umuran terus terang mah. Bae disebutnya ninggalin ku batur ge memang tak can pernah gitu nya. Nah diemut deui. Keresannya teh di Garut teh pun adi mang teh di Garut teh megarakeun di ditu teh sidang ngadaramel teh kapungkur teh gitu. Badawi biasa sareng rencangan deui sareng pun adi di ditu kumaha sanggup we ge. Cenah sok we lah kurang keureuy. Ya alhamdulillah kacumponan gitu nya. Tah madak mun ditaroskeun masalah eta mah karaosnya karaos tangtus dapakna we. Ngan karasan diberikan Gusti Allah teh masihan riji keur mang teh lain naon tos yakin eta mah kitu terus dirijian urang ngan waktuna harita meurada ageng ngan karasan mang mah teu katanagaan dipasikeun ka Kampung Raji ka ditu. Mang mah garap karindingna we mang mah gitu. Sok kita teh riji sarengan we lah urang mah gitu. Teh karasan gitu. Sueur pisan da pertarusan terakhir ieu nya. Seberapa pentingnya seni sareng budaya urang teh anu ayeuna teh tos kagiridig nya. Ku naon nya budaya luar negreknya. Budaya deungeun tah gitu. Masalah budaya kamu budaya seni tradisi mah sareng budayana gitu. Kalintang penting pisan sareng mah ku era ayeuna mah kapungkur aya hiji sepuh bangetnya anjeunna teh salah sawios tokoh tarompet di Jawa Barat khususnya nyata almarhum Bapak Olet anu lelah mah kapungkur raja tarompet ajeuna teh kitu nya. Engke mah euy cenah ge 20 tahun 10 20 tahun ka hareup mah anu bakal dipentingkeun teh di tukang seni jeung dokter. Jelema bakal loba stres. Tah seni budayana selain ngahibur teh ngabuskeun ajaran-ajaranna di dieu. Cenah kitu. Kulantaran jelema beuki ngaraco. Gitu. Ayeuna ditinggal we dina kurikulum dina sakola oge. Pinter kana matematika, pinter kana fisika, pinter. Ya. Tapi adabna kirang. Tah matak payunkeun heula mana? Adab atau pengetahuan? Aceuk mah adab heula. Gitu nya. Ari pengetahuan bisa nuturkeun. Ayeuna mah pola pikir oge sepuh tos benten. Pengetahuanna budak ayeuna umur 3 tahun geus diajar maca deuk kumaha. Baheula masih kana sepuling kumaha gitu. Ayeuna mah les ieu umur 5 tahun teh kudu les ieu deuk kumaha. Disebutkeun menikmatin teu masa kecilan henteu. Cuma aya kasalahan tadi dina pola pikir oge gitu. Disibukannya. Mohon. Janten seni budaya mah khusus budayana ajaran-ajaran leluhur teh perjoge pisan ke zaman ayeuna mah gitu. Selain seniina gitu ibaratna mah. Pentingnya sama ya keterusan dinya. Kayak kene bonusna teh ini bonus. Ini mas sarankan ka pemuda pemudi gitu nya nu ayeuna da bege nguping gitu nya bahwa generasi ayeuna 40 tahun ke depan teh nu nentukeun bahwa budaya orang teh bakal aya sareng teu na gitu. Mohon timur kali. Kadang kan pembudayaan teh sok tapi teu sadayana nya. Oke nu tapi aya sebagian anu gengsi gitu karena budaya urang naon gitu era gitu nya. Mah gitu. Tah ieu teh panginten naon teh anu tadi teh gengsi asal-asal teh kedah gengsi. Ngan mang yakin gitu nya. Lamun urangna teu bosan ngelingan insyaallah bakal ieu. Nanti ketuk hatina teh gitu nya. Salah sawios kieu we kapungkur barudak teh mun make ikat teh disangkana teh dukun euy. Wah jawara euy. Tah. Di kawitan we mitina. Ikat teh kuramena nya kapungkur zaman karinding miti booming kapungkur. Ikat teh dikadiekeun, teu ka dipake. Di dia we dikadieun simpan di dieu nya ikat teh baheula engge. Jadi enak keneh ieu make mah gitu ibaratna mah. Tah, keun we antepkeun.
tong ka digeunggeureukeun gitu. Ayeuna oge kitu. Tah laun-laun ke diange. Tong kajo ngajudge eta teh salah tong kakeun hiji proses eta mah gitu. Tah mudah-mudahan geus iket diange. Mudah-mudahan cing nerap filosofina. Gitu. Ngiketan hawa nafsu jeung pola pikir anu goreng. Gitu. Sangkan teu keluar tah anu gorengna teh itu ibarat mah. Gitu. Pesan sareng ke sana ke pemuda nu kana ditambangan nu rada gengsi mah nu naon sih gitu kan. Tah sepadosnya aku mah tah. Hiji emang masyarakat mah. Iya. Keun emang daya kesenian mah. Lantaran ki nu penting nama budayana heula salasi budayana tong pika ditinggalkeun basa. Nah, lamun basana geus eueuh, misalkan bahasa Sunda naukeun kasar pada emang gitu nya. Basi geus eueuh ciri orang Sunda teh. Ya, minimal eta heula we minimal mah gitu. Tang kayak misalkan ku bahasa Sunda anu bener mah tong pieun ka ayeuna ye. Misalkan nah anu goreng patut nu viral teh. Hah? Ngalina kabi itu goreng patut teh. Lain masalah eta. Lain. Iya. Heuh loba si gareng ayeuna mah. Oh, jigareng. Nah, jadi viral si gareng gitu kancing coplok teh enak mah gitu Ya. teh jadi viral Viral. tak kuningan urang teh itu jaga-jaga teuing gitu agul kudu goreng teh tidinya gitu datuk urang misalkan nu hal nu positif nu aralus itu loba tapi teu viral nah gitu eta pola pikir urang nu geus robah nah itu salah eta mah gitu ngan pola pikir urang na geus robah ai kan kitu urang bet resep malahan mah odadingna oge salah sawios odadingna oge dijugjug ngantri di gitu ibaratna Ngerinya. kan nggak bisa padahal odading gitu keneh Keneh. tuh seri we itu mah Nah, itu pemirsa alhamdulillahnya paganya urang teh itu panglisa mangga langsung pisan. Pokokna mah seueur ilmu anu kenging mah. Utama namanya budaya itu mah bahasa Laut. nah, minimal eta heula we lah Nah, jadi tong saur aya paribasa tong duwikeun ka generasi orang teh bahasa Sunda teh ngan ukur pas kesurupan unggul gitu. Nah, Kayak teh mah teh da. Murang kali teh bahasa Indonesia. Diajarkeun aja. jeung eta lupa karena kasurupan jadi bae mudah-mudahan karena kasurupan guna kasayannya gitu Terus nang saya. nyuruh dulu saya Nah, gitu langsung Mohon. Nah, alhamdulillah pemirsa. Kena dinten ieu Mang Eman yang seueur pisan pulunganana. Nah, pulungan. Tegeumpeur ieu. soal seni gitu. Nah, nya Mudah-mudahan ya, sing janten namanya sing kasa yang gitu kan. nah, mun oh sakitu di mana Pak? Pusaka Sera. Bukan serak. Pusaka Sera tong salah. Serak. Selanjutnya, Ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu. Rahayu.